mata kuari orang tenang-tenang bae kajen lah moal kebel ieu. Moal kebel urang nikmati bae hirup mendingan bari ibadah sapeda bawa kempes sapeda butut motor butut heueuh masalah gedean teh tunggu si awak di akhirat. Batur naik mobil mewah ulah kabita si awak sanajan kabita ge sia maka kakuatan dengan sakikeuna. Engke bae ngahibur diri bae. Nu kuari diudag-udag esok sore diudag kemudian datang kata salat acan bahkan nipu segala rupa bahkan kaditu riba dan lain sebagainya geus loba dunia ngawujud jadi istana ngawujud jadi gedung ngawujud jadi ruko ngawujud jadi mobil ngawujud jadi sawah dan lain sebagainya keur bojona ambalaya loba dicabut urang teh paet sup apa aya nu dibawa rugi ka bina-bina mun datangkan teu ibadah ka Gusti